Apa nama maksa dan abdi kadir teh Bapak. Kumaha. Bios da di subuh hadu tidak bulan puasa. Maksud abdi teh ngaja dongkap ka Bapak teh sok kenos kumaha oge da ku kapelentingan. Aduh kapelentingan kunaon? Kepentingan. Kepentingan. Aya kepentingan terus dia jasa ka mana-mana usaha geus teu bisa ayeuna teh Bapak abdi kumaha di menu sese. Kudu lama pareh-pareh cok teh bisa di tetangga bisa di mana. Ayeuna mah ku kalantaran ku ayana pandemi model kieu Bapak, abdi teu bisa kumaha minta ka tetangga sarua wae susah, minta kasih ini ka lain petang hinjo menghinjo. Jadi ayeuna teh abdi teh dongkap ka Bapak teh meureunang bade pakumaha. Hayang pakumaha. Ka Bapak teh abdi teh hoyong mohon kasusahan anu geus hese di syariatan geus parangna dagang lotek geus teu laku saja bagi kieu. Oh, kia cepiah, oke. Cek teh, cek. Oh, cerewet. Gimana kuntilanak? Untuk ke mana sih? Dijual. Dah sama kopi. Iya cek. Ya, masalah bantuan di pemerintah. Memang kondisi COVID ayeuna keur dipikirkeun ayeuna ku pemerintah. Baik eta bantuan di Kementerian Sosial, di Pak Gubernur, ya di Kementerian Desa, oge bantuan di pemerintah daerah, meureun di Bupati, kabeneran uing Bupati. Nah, engke teh aya sabraha lawang anu bisa ngabantu keur masyarakat anu saperti aja. Aya lawang. Iya, aya jalana, tapi eta bakal leuwih jelas deui kela uing teh ti tadi ieu ti luar. Keur nungguan kepala dinas sosial. Dina laraga hayang babadamian. Nya eta masalah ieu apan lain ceungkur. Ku kitu. Nah, kabeneran. Kadin sos, kadin. Bapak. Nah, ieu teh kepala dinas sosial. Social distancing, Pak. Nah, iya. Oh, beh dituang. Itu dekat pantok. Jadi apa ulah deket deui itu cepian. Oh, yang dekat aja murah. Maneh. Alhamdulillah jadi aya euceun. Nah, kadin sos ieu kabeneran. Di tadi oge ieu geus gagarawakan wae. Meureunnan pasti sabab manehna dagang oge geus biasana dagang lote komo deui ayeuna cenah mah diudak-udak rentenir naon da teu bisa nah jadi manehna teh datang ka UI rek nanyakeun sabab manehna can kabagean ayeuna manehna geus kasusahan dagang geus teu bisa jeung sajabana. Nah, kebenaran memang Kadinsos datang, memang ditunggu-tunggu kuing, ya kan? Tah ayeuna mah jelaskeun kumaha sih eta terkait bantuan ti pamarentah teh anu model kumaha wae, di mana mimitina, iraha waktuna, kan gitu bener ya, jadi ya. Cak abdi kadieu teh Pak Dinsos, abdi teh kadieu teh Kadinsos. nya Kadinsos, mohon. Ari abdi teh nguping ti batur, batur mah hareunan bantuan ari tentunya jadi untuk ka mana bebejana cenah. Iya, ari Pak RT kamari ka imah mah datang, Bu. Datang bos, kakak dibawa adikna ongko. Kakak jeung adik. Nah, kudu aya kakak mah kudu aya adik teh. Kakak doang kumbah. Kudu adik. Mesti baraos. Adik tahu sih enggak data itu. Sumpah. Aku teh. Jadi barunya KTP podcast bulau, KTP oge digeus dibawa ka dieu kakak jeung sagala naon teh KTP kalau uang soek cenah naon telepon baik. Nah, abdi teh geus bingung aya kudu kita si data di batur ka bagian lembur batur mah tatangga geus rame Bapak. Teh kunaon ari abdi teh acan wae ari datang bercanda itu dinaoskeun teh. Iya, Jen. Intina euci oge insyaallah bakal menang bantuan ngan meureun lain di provinsi anu ayeuna nuju digulirkeun ku pos. Margi sumber bantuan sosial sanes wae diukur 1 panto tapi aya 8 panto. Sabaraha panto ieu mah urang hiji. Oh, urang pantuan apa? Siapa pantuannya? Keluar tadi jalan darah merah. Lain panto eta.
Madani ke kantor. Ya, ka dinsos. Coba pantau nu kumaha nu disebut. Jadi salapan pantot teh bantuan sosial teh hiji, bantuan sosial kanggo program keluarga harapan. PKH, bahasa disingkat nama. Nah eta teh tos rutin dapat bantuan anu masuk karena PKH. Nah seueuna upami telepat mah eta teh hampir 800 dugikeun ka 10.800.000 satahun. Nah tapi kriteriana aya ketentuanana. Terus kedua panto, nu kedua program sembako. Nya eta anu tiap bulan 200.000 berbentuk natura eta mah sembako ceuk. Jadi sanes artos. Sanes artos. Tanu eta mah kumari tos rutin, insyaallah moal kenging deui bantuan. Da tos dibantu rutin ku pamarentah. Tah anu katilu aya ayeuna tah gara-gara Covid nya eta bantuan langsung tunai BLT di Kemensos. Nah, anu seueuna 600.000 per bulan selama 3 bulan. Tak mungkin ece aya di dinya jeung cerere mungkin ya. Mungkin Mudah-mudahan jangan mesti data tak geus di data Pak. Anu katilu anu kaopat aya perluasan sembako. Jadi nambah sembako anu 200.000 tadi. Ku pamarentah teh berhubung aya suasana Covid, tah eta panginten ditambah tah jumlahna jadi 17.153 Subang. Nah, mungkin diantarana upami ece asup kanu 17 berarti moal kanu tadi kanu BLT kenging itu opatan. Terus anu kalima aya bantuan provinsi. Tak anu tadi teh anu digulirkeun ti kamari ti Minggu di dinten Ahad. Nah upami ece teh can kapasihan ka bagian tidinya. Aya deui pendataan anu ku RT RW teh diusulkeun tah ku Pak Bupati teh ka provinsi. Mudah-mudahan tahap kedua lungsur. Oke, mungkin aya ece di dinya di antarana. Upami kenging di dinya berarti moal kenging di nu lain. Gitu kan? Nah, anu kagenep nyaeta bantuan kabupaten. Tak eta mah ngantos atanapi nunggu penetapan heula di provinsi sareng pusat. Saha wae anu dapat bantuan gitu. Nah anu katujuh prakerja. Bantuanana eta mah prakerja mah anu PHK anu dirumahkeun sareng sajabina insyaallah ku pamarentah dibantos. Anu kadalapan BLT deui tapi dana di desa. Anu dana desa dede. Tah insyaallah ku desa panginten dipasikeun tah. Ngan datana encan dugi ka ayeuna teh Subang mah. Naon margi ngantos di provinsi sareng di pusat jadi bentrok. Tah anu kasalapan pantau nu terakhir gasibu gerakan nasi bungkus. Eta mah meureun bagi PSBB. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Kanggo minimal nu ayeuna 5 kabupaten kota, anu Depok, Bogor, Bekasi. Tahu lama kumagin teu PSBB. Nah, encan diprogramkeun gasibu mah. Kecuali upami hoyong ece datang we ka dapur umum aya di dieu. Ayo semak anu labokeun mah ieu. Tapi itu salapan pantau teh. Nah, tah itu sok bingung kadang-kadang naon teh batur cenah narungguan mangpos, narungguan